Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun niat puasa orang Tangerang sareng Pandeglang. Yeu urang simak bareng-bareng. Di orang mah kamu Tangerang terus itu terus Serang Pandeglang kabeh nawaitu sama godin anadai fardhi syair Ramadan hadis sanatillahi taala kabeh di urang mah Garut mah kan teu Garut Bandung mah taraya saware-saware di urang mah serempak kabeh nu ngaran-ngaran taraweh mah di urang mah niatna kan jeung bake wiridan eta dibaca bae di urang mah tah mantak asana ti heulaan urang Tangerang ka sorgana jeung urang mamana mah amin amin sia hai di baraca urang eta subhana malikil kudus di urang eta masyaallah eta wiridan tahunan teh subhana malikil kudus subhana malikil maujud subhana kabeh tadi urang masyaallah indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nomor kahiji niat anu wajar sakumaha tadi di luhur beuteung pamajikan jadi bae keur salat Allahu akbar isya makmum deui pas panjang imamna suratna Bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq karena anu teu ngarti kana makna mah pan ka deuk kumaha ngartikeunana urang makmum aja teu kaharti maknana teu ka mana lamun lain ngayal. Asal geus kikiran biar salat geus teu beres. Berarti imam-imamnya nanyana. Pan ari urang kaharti bakan maknana. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an nahwa. Direnungkan kur. Terus makna-makna teh kan karena kadang-kadang orang sedih. Kadang-kadang sedih, cerik ngadengin orang cerik, kadangnya gue sih cerik sih, aing ge milu cerik, ini udah gigir ge milu cerik, aing geus beres assalamualaikum, salaman ya, tadi cerik, aing yang cerikanan, aing mah ayat, ente, aing mah yang cerikeun siapa milu, milu cerik ya. Besi sorangan bae aing mah milu kasih cerik. Kita bawa sejarah nu ka Kangjeng Nabi teh. Karena Kangjeng Nabi kan ai hidmah mas, hidmat jeung syahdu hayang cerik kan. Beuh Kangjeng nu sakitu agung luhungna datang ka berderet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anu moal sampurna iman seseorang tanpa dibarengan ku Muhammadur Rasulullah. Endeu kumaha teu agungna Gusti Rasul teh langit bumi teh menang nyokot ti nur Gusti sadayana nu aya ieu teh ti nur Gusti agung amat abdi nu sakieu hinana tapi bisa ziarah ka tuan Kang Kangjeng isi urang teh isin semu haru sedih kan di sisieun urang aya nu cerik deui Ji baca cerik anggur deuleu suku aing orang kan cek Arab sial sugan tes aduh kan cek Arab goblok teh mah atuh gedean jana cerikna tah eta kan lain deui motif cerik teh nu ieu mah sahdu nu ieu mah kos kitu tah jadi cerik teh macam-macam urang neuleuh pamajikan cerik bunga ka pangejeng salaki kan kapan itu cerik deui ka pangejeng salaki cerik deui naon ieu budak cerik deui horenganan nyaritakeun bahwa soal anak lain deui cerik deui cerik nu pertama mah kan indah kapangejeng salaki bunga cerik nu kadua nyaritakeun tentang anak cerik kuat sih cerik kunaon itu dibere-bere duit cek naga cerik nu katilu mah kan eta mah material ngaranna aing bener tante ngomong material atuh kan itu semen teh mah tuh dah so nyaho sia
Atuh pinteran aing yang sekolah sih henteu. Tuh. Ya, teh ye. Keur salat. Bari ngadegeun sabihis lah kebal ya sakena. Ingat malam can niat di jero kolbu niat teh geus jadi keur salat. Asa ulah ngomong batal. Bari ngadegeun sabihis marbika la ilaha illallah aing niatkeun nawa itu sama qadina nadai fardi saya. Batal di jero kolbu teh. Jadi itu kosanu ngimam dah. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum. Makmum kesel sih dikira eureuna. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum. Cak makmum lakum dinukum waliyadin. Cak makmum eta Allahu akbar. Atuh kunaon ngomong eta. Cicing we goblok pendi atuh sia. Eta. Batal sia tah. Atuh ulah ngomong eta geus we langsung takbir. Atawa baca urang. Malah makmum nu blon. Nah. Naon kitu ngaranna? Ieu ge niat sarua lamun dicelat teh tapi lamun dikedalkeun batal. Lalaunan bae cenah kiai. Lalaun mah banteu batal meureun. Lalaun tapi esoran aya kan setik. Itu batal bae. Ih, eta mah kos hitut gede jeung hitut teh teh hitut-hitut keneh. Ulah kieu, sia salat. Heeh. Penceuna sia teh dihitut leutik ieu eta leutik teh. Abong teu kadenge ku ceulit teh beureun bajar teu batal goblok. Atuh hitut-hitut keneh batal. Sugan teh mah teu kadenge mah teu ngaji nu mentak teh. Tah cakaan sangkajana meureun tut nah batal. Lamun Masya Allah. Nomor kahiji niat unggal petip. Kangjeng Nabi malam yubaitu syama qoblal fajri fala syamalah. Jelema anu henteu ngendongkeun puasa teu ngendongkeun niat malam yubaitu syam qoblal fajri fala syamalah. Teu kaasup puasa jelema nu teu niat memeh fajar fala syamalahu sahihun. Teu sah puasa kudu niat. Tengetkeun sing hade nu antak di urang mah di Banten ye, di Banten. Meureun dididik ku Sunanku Maulana Hasanuddin baheula, dilanjut ku Maulana Yusuf, terus ka belah dieuna ku para guru-guru urang asal mantes taraweh niat bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di urang mah ka Tangerang terus Serang, Pandeglang kabeh. Nawaitu soma godin anadai fardi syair Ramadan hadis sanatillahi ta'ala kabeh di urang mah. Garut bahkan teu Garut, Bandung mah taraya. Saware-saware di urang mah serempak kabeh. Nu ngaran-ngaran taraweh mah di urang mah niat we kan. Jeung bake wiridan eta dibaca bae di urang mah tah mantap asana ti heulaan urang Tangerang ka sorgana jeung urang mamana mah. Amin amin sia. Hayu dibaraca urang eta subhana malikil kudus di urang eta masyaallah eta wiridan tahunan teh subhana malikil kudus subhana malikil maujud subhana kabeh tadi urang masyaallah indah engke satahun sakali kan pohoan teh si eta tah nah neuleun deui bisi poho ka mana subhana malikil kudus subhana maujud subhana malikil maujud subhana jatilok lain bulan Ramadan mah ya bulan Ramadan doana doa kamilin di urang mah kabeh. Ya Sukabumi mah teh, Sukabumi kula di Sukabumi mah teh. Ya teu masyarakat teh biasa. Kabeneran di dinya mah. Di Bandung teu. Kabeneran teu. Garut teh teu. Masing-masing. Taraya di berjamaahkeun tara di urang. Di urang mah masyaallah niat di berjamaah subhana malikul kudus sebarang di urang. Ya Allah. Tilok aya nu kaluar lamun lain anu head mah.
laki ge headpan kuari mah. Eta hebat di urang kita dididik di baheula seperti eta datang ka ayeuna. Urang lagi muji ka didikan wali baheula hebat amat cek ulah wali-wali Allah baheula ngadidik masyarakat datang ka serempak kabeh. Jadi lamun di perumahan bae lamun henteu anu maca subhana malikul kudus berarti Muhammadiyah tah. Dia geus omong gitu sebab di urang mah karar itu kabeh. Subhana malikul kudus balik. Mambala mah mantas ieu teh mantas tarawehna eta sok maca kutub robani teh apaan kutub robani wae teh itu Ibni Ali wal Fatimah Allah eta kunaon eta di urang mah tah masyarakat tah eta tah tutup kutub robani wal ari bersama tah kari teh Ibnu Ali wal Fatimah teh tak eta teh di urang mah terus Tangerang Serang atuh kau bakal itu bade sasalaman ngan ubara heula mah sorana baragus kadadengekeun aya di dalam kuari ya Allah ya Rabbi haju hayang keluar bae urang ge barang haji pengen dimaca teu hayang ngadengeng teh kuari teu baretaheun sora baheula mah urang ngadenge kolot teh ngelik sorana ieu teh geuna ya masyaallah Imam Hasan Sumal Husain kita kadadenge kita kolot-kolot mah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali teu kaharti-hartina mah ngan kitu bae pokona lah wano sok kadadenge urang keur leutik teh terus di masjid itu kitu ya Allah ya coba dibaca saja henteu di urang teh eta kaleungit ge hese kaleungit leungit-leungit paeh bae ngan barang kuari barang eueun suara nu bagus enggeussan ya nu kos sekarang itu kos guludug suarana tuh anu dek ngadengekeun atuh kos itu nah ieu niat di urang mah ba'da salat beres langsung niat pokona keur diuk keur nangtung keur leumpang keur ngedeng keur jima keur salat niat dikira qalbu jadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu ti guru urang sadayana, mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan ku kabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.